Wilujeng tepang di ngopi ngobrolkeun anu viral. Para tukang ulit, Tukang sare, Tukang ngawadul. tukang dong. Oke, ayeuna urang rek ngabahas ieu anu keur viral teh keur hangat keneh. Budak dibawa ke barak militer. Nah, menurut sudut pandang para tukang-tukang ini, kumaha tah? Sok dimulai di itu tuh, tukang ladog. Kumaha? Ya, halus sih sebenarnya mah udah diasukin ke dunia teh jadi kayak pengurangan anarkis kayak ke Anarkis. eta pengurangan. Jadi kan udah teh jadi benar disiplin kumaha gitu kan. Tapi Itu pun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Nu teu paham mah sia mah jelema sok tahu. tapi cenah cek komisi perlindungan anak ya. Ulah pos itu teh tabarak militer teh. Eta mah nu teresep sebenarnya. Padahal mah halus. Terus sekarang KPAI terus Masalah itu teresep namanya. kurang lah kurang makanya. kurang dukung padahal mah itu teh halus dapat mah kayak kan kabudakna jadi Disiplin halus lah pertama tadi Ini Jeung Mah, tukang awan mah bebas iya. itu mana wae. Arek dibawa ka barak barak, arek dibawa ka militer. Anu penting mah budak mah ya supaya ieu we, supaya jalan ulah sampai tapi ngadukung teh ieu tah maksudnya ngadukung teh si program ieu teh anu gubernur urang teh di ieu nyanyi ngadukung. halus teh Ai cek menurut tukang awan dulu mah halus. najan aya nu teresep gitu Bu. Kan kuduna mah didukung ya kita si rakyat jeung pamimpin teh kakarak ya bersinergi saling ieu dukung tiba-tiba para elit dan dewan-dewan komisi lainnya malah teu didukung gitu. Ai cek urang kudu didukung ulah sampai di ieu lah, ulah sampai di Ulah didukung. Kita didukung we gitu. Dukung heula we gitu. Kayak Kita gimana kumangke kita dituna juga berjalan halus, Ya. lancar. dan can mulai ya teh Dan can kakarak mulai. ieu kan. Karak ieu. Dan apa hasilnya Ya. gitu. Karena naon patis rame gitu. Oh, ini salah gitu. Tak cek menurut tukang Sare. sare itu mah Hari menurut tukang sare mah kieu luar. Nah, halus eta teh program eta teh nya aya manfaatna pasti saeutik 2 eutik na oge aya manfaatna. Naon diantarana disiplin dalam segala hal, terutama disiplin waktu. Eta Karena salah satu kesuksesan itu adalah disiplin. Disiplin. kan cek orang baru get time is waktu. Time Time is money. is money. Time is money. Waktu itu Duit. sangat berharga. Makanya harus disiplin waktu. Bagus program eta teh alus gitu luar. hidup Tahun hidup bukan sama. Ya, ada. Pokoknya dukung heula we. Gitu. heula pokona Kan program naon anu diprogramkeun ku pamarentah sedangkan orang wajib mengikuti karena naon anu diprogramkeun ku pamarentah tapi dengan tidak keluar dari norma-norma ajaran agama. Wajib untuk mengikuti programnya atau perintah dari pemerintah. Meski itu talur. Jadi sangat bagus itu program saha Pak Dedi nya. Namun aya budak sekolah atau pelajar anu anarkis cek tukang dogma gitu nya. Budak anarkis sugan weh dikirim ka barak militer mah jadi berubah gitu anarkis deui jadi jelema anu soleh
Amin kan warna. Amin. Ya Allah. Dan anu diharapkeun ku nagara bangsa urang sadaya teh agar rakyatna saroleh solehah insya Allah. Insya Allah. Di mana lamun rakyatna geus soleh solehah bakal menjadi negara anu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ngerti lah. Jero euy, jero euy jeung tukang HST euy. Aduh, geus sangka euy dulur aing ieu jero. Alhamdulillah. Jadi tukang ngawadul elek ku tukang sare. Kamu tukang ulin. Komo ku tukang Nah, ulin. ya pendapat tukang ulin kumaha? Kumaha tukang ulin. Ulin mah ya. Iya we kan ieu cara apa lah hasilna ulah wakat tentang ya ieu teh. Sabab naon? Sabab can aya can katingali hasilna ge naon gitu. Ieu mah can naon? Salah. Salah. Tidak benar. Murtad. Kafir. Astaga nagafirullah asing. Ulah. Ade ulah sok ngagorengkeun kasasama. Ah. Kudu sauyunan. Apa namanya? Saya ketahui diri sendiri karena ya. Itu tanya di bawah ulak. Turun drastis. Soalnya Cokot mah anu alusna, ijen anu gorengna itu luar. pas kamari kumatan gitu. Bener. Makan yang jembatan. Eta cokot sendal goreng. Nah, ulah cokot sendalna. Halus lah. Anu goreng tunda. Tan gitu teh sebenarnya ulah. Bulan gitu. Tugelan. Menang kita teh cenah. Oh, karena paham eta kadinya. Bener. Gitu nama. Tah, kunaon untuk ka pasantrenkeun wae. Cenah kitu. Kan aya nu ngomong di pesantren. Nah sebenarnya ini lagi disiksa di barak militer ge. Kan cuman didisiplinkeun wae. Kamari ge aya nu dibawa ka pasantren kabur. Diduga tidak betah mondok, seorang bocah santri pondok pesantren nekat kabur menyusuri jalan tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat. Kumaha sih? Nah, lain salah untuk ieu nya. Di eta ge diajarkeun ieu tentang kedisiplinan, terus di agamana. Kita dengarkan selawatan anak-anak di Dodik Bela Negara. Tidak melanggar HAM lah, intinya mah dukung we heula gitu. Da rakyatna ge, da rayakeun kecuali rakyatna embung. Ngaran menolak gitu, tidak sesuai ajaran agama ya. Karena kita tentang di barisan paling depan. Nah, itu dia tang hareup kuat. Siap tempur. Garda metal kan. Tapi sih aya alusna. Jadi budak teh bukan di positifkeun bener atau gitu da. Budak teh lamun main apa teh bisa digugurkeun. Nah, eta gara-gara eta. Jadi budak teh ibarat main HP budak. Beda teh nya. Kapa Dedi. Kapadedi Kapadedi, tapi yo, jadi Kapadedi. sieun jadi ngawaro gitu. Jadi teu kudu hese nyalam gitu. Jadi tinggal ngomong Ada di bejakeun ye Kapadedi jadi budak teh ada ngawaro. Ah, geus kitu teh. ya harus banget. Kang teh mah teh cetuk ulah ngusir wae, ngusir wae dilaporkeun ka Madeng. bapak aing. Bener teh? Tapi kabohok ka pamajikan. Heeh. Bohok ka anak itu tuh. Kayaknya kita Padedi, Padedi. Padedi lah. Kumaha? Tah, Padedi tah ieu teh waktu karunya kumaha? Kumaha mun dijeur dijual ku aing? Mamun nanya renteng. Tah. Jadi orang mah dukung heula soalnya programna nya halus jeung rakyatna. Iya kan. Ieu jeung sakabe ayeuna Lalu. cenah salah ieu salah da anu kamari-kamari ge geuning loba keneh tawuran, loba keneh anu siling teunggeuh gitu kan. Ya heuh lah. Itu mah nya ya jalani we heula ke karena tinggal direvisi. Oh iya salah, iya kurang naon don. Salah. Bari jeung teori doang, saudur teori. Aksinya mah banyak teori tapi tidak ada aksi. Nah jelema teh boga rasa pang benerna ieu aing, pang benerna mah ieu golongan aing nu panghadena. Nepi ka dina dirina teh geus asa pang kasawargana hirupna teh. Eta. Insya Allah. Insyaallah. Pak. Manfaat dunia akhirat. Ya Allah.
ulah sok seudon ke batur ABG anu jadi pamarentah yakin eta teh hayang ngamajukeun bangsana cenah teu maju-maju can saatna sing penting berusaha heula. Panggungan yang mekar indah pada waktunya gitu. Eta kadinya bahasa. Iya tukang sari gini kelas ieu. Teu sangka dah. Aing jadi sari aja. Ulah Udah cenah kemal usaha sare wae mah nya. Sarena bari ngaji. Tah Anjing bener. Jalan ini teh ngaji. Jalan ini teh ngaji. Tah eta kahiji tentang ka barak militer si budak teh. Ayeuna aya deui nanti Naon dah. anu setuju tentang wisuda cenah jeung SMA SMP handap setuju mun pribadi orangnya emang setuju sih ayeuna kakarak asup SDG geus 1000 biaya meuli naon oke lah lamun anu kalangan menengah ke atas gitu nya bisa manehna mah teu kudu naon ngaranna teh teu kudu mikiran ekonomi lah eta anu menengah ke bawah anu sapoe-poena ieu ayeuna bari jeung wisuda teh mahal kayak 100-200 1 juta doang Pak. Sekali bisa jaker mayar wisuda jaker ongkos nah teu Pak. minjeung abang emo Jeung ka pinjol. mantap pinjol. Limit pinjamannya tinggi, bunganya rendah. saha anu Poe di teleponan wae kan HP teh. Halo, Halo, dengan Bapak Yogi Faisal. saya saudaranya. Oh, saudaranya dengan saya Tania Pak dari PT MBA Consulting rekanan BAF. Oh, Ada nomor teleponnya nggak Pak? dia nggak punya HP, HP-nya dijual. Kan dia pas itu dicongcong orang ya bu sakit. Abang teh jangan kan orang. tidak pengalaman pribadi pusing gitu Si eta mun meunang dibere ku bank emok amun teu kumaha. coba jadi kriminal kayak bisa nyolong motor iya tuh ngabelaan mana teh ngabelaan budak supaya wisuda nah menurut ente kumata lu rampura luarnya ieu mekna ngan masih kayak di perjalanan kerja perjalanan mantap sing doakeun sing subscribe like comment tah eta cara ngadoakeun subscribe like comment kayak hilap share ongkosnya insyaallah kapayuna ieu KPC jiwang kayak mikir kudu ieu ya coba kumaha ieu tukang ladok wisuda teh 18 teh setuju teu wisuda dieuweukeun ieu ku gubernur Setuju banget. setuju na kunaon henteu na kunaon setuju kan setuju na kunaon Setuju nanya kan. Tuh. ini kopi minum teh ini ya. ya di endorse sih oke sugan asup Akang ya dia harus teh samput sampai di endorse ya Kang Haji Cece asal akang saya yang minum lah ya. Naik cek aing mah geus teh kudu. Wisuda anu penting mah lulus. nah Budak mah pinter. Enak percuma sih wisuda nya. Udah keluar sekolah belum tentu langsung diganti. tah eta encan eta kan masuk pembahasan digawe coba encan ieu jadi gubernur can ngurukeun gitu ieu ayo dukung we heula Pan aing teh ngalabi teh kuat papanasan coba. Malu hujan kahujanan hujan panas kahujanan panas kapanasan. Coba kumaha siapa mengenai tuh musik wae poe nanti duit datang sorangan kuat geus orai ganti bolosor coba masih lur Nah, soalnya kan tinggal di Batu, bos. Ternyata nggak laporan. cenah kata mah pada ditinggal ikut tukang musik mah geundahan musik mah musik jual poe Harga supaya teh nggak bikin kita pusing. Mikiran, wisuda. Nah, apa menurut jaya wisuda teh? sabab cenah tukang musik mah moal maju bener teu moal mundur moal maju di gujubar mundur di gujubar Tukang waduh mah. jadi setuju berarti nya berarti setuju tah cek didinya kumaha setuju teh gedean can aing tadi sih pan geus komen wae cara dia nu ieu
Ampura. Oh, batik. Tah mendingan ngopi heula cek aing mah. Iya dong. Ah, Tah sampe coba lur aya sampe aya kopi. sampai itu yang Sampai. bisa pengganti nasi. Produknya lah. Di endorse tuh Lagi cecek. Teh Rida. Tidak. Untuk yang mau DO atau apa? Tidak. Nanti dia Teh Rida also. Coba yang ngarokok menang sih yang ngarokok. Menang. Sudah. Aing teh ngarokok teh jadi kurang fokus lur. Oh, inspirasi. Jadi itu bisa ngobrol. Teh tahan teh asa kaku. Harunya Tah, udah bangkes. Iya. Pokok apa orang bahas. Lanjut. Gimana? Eueuhkeun wisudanya. Yang iya doang. Namun kuliah mah kan emang kudu aya. Saya juga sih sependapat yang nama bahasa Indonesia. Lanjut deui teh. Sarua sih. Menurut abdi oge sarua jeung tukang awan dulu sarua. Setuju. Wisuda dieuweuhkeun hiji ripuh anu jadi kolot. Nah, bener. Leheung kolotna ekonomina menengah ke atas masih bisa ditolerir. Sedangkan ai kolot teh geus sarua boga. Bener. Ya Allah, kirim duit wios anu soek ge engke ku abi disolasian, amin. Tahan lur. Mau menangnya renteng. Ulah lo batik emosi lur. Pes aing santai ngopi lah lur. Ngopi. Sing sahaja mah anu wau ka dirina, tangtu wau ka Gustina. Tri tangtu. Itu candan kadinya encan. Orang bahas tah yang ngabahas tri tangtu. Mantap bener mah ulah cek batur, ulah cek cedak cek aing. Nah,